Mantap urang kudu nganuhunkeun ka tim ungu teh. Nya bieu ge urang jeung masyarakat kan itu aya imah nu kosong tuh. Nya anu imah nu kosong katingali eureuhna jarangkung babad cinta eureuhna keun bae imah batur ge sok cinta bisi ke nu bogana balik sugan merna daripada katempo kumuh cinta nya. Hade pada mah jeung imahna babad. Oh atuh meureun nu batur mah eta teh. Alhamdulillah capek-capek ogenan aing ngaran-ngaran bebersih ku gotong royong mah. Karasa capek alhamdulillah. Jongjon bersih. Kamari dicalukan Di mana? diharup mamang karena ojek dan demi rusuhan. Padahal aku memanggilmu, mang, ini rusuh rek mana tuh? Kapan mamang teh rusuh eta teh rek rapat? Rapat di mana? Diunang atuh mamang ku Pak Herdiat atuh. Bupati. Rapat naon mah? Rapat yang mempersiapkan arek kedatangan menteri kurang teh Ka Ciamis menteri lingkungan hidup. Naon ka Ciamis? Kapan baheula teh Kabupaten Ciamis teh menang kota terkecil tapi terbersih se-Asia. Kota leutik tapi pangbersihna se-Asia. Tah eta mantak ayeuna menteri teh kunjungan ka Ciamis. Oh antusias teh tidinya. Menteri teh. Pemain naon mang nu dibahas rapat mah? Ya nu dibahas mah loba mang nu kahiji meureunan urang tentang kebersihan nya mangnya. Intina eta jadi sampah-sampah teh anu aya di sisi jalan malah cobalah masyarakat teh sing salaladar yo. Ulah padu miceun. Ngilu ngajagaan. Atuh. Terus anu kaduana Bapak Bupati ngahimbau ka tiap-tiap camat jeung kepala desa supaya dikondisikeun yeuh wilayah masing-masing. Kondisikeun naonna? Dikondisikeun sangkan bersih samade ayeuna durukan. Ulah di sisi jalan kurutna rada dibersihkeun. Atawa informasi bahwa ulah miceun sampah sembarangan. Nya eta mah. Jadi intina mah meureun selain tugas bagian kedinasanana ge masyarakat teh kudu sadar nya. Kudu sadar milu mantuan. Alhamdulillah mang di lembur urang mah masyarakatna ge sadar ngajagaan atuh. Jeung mamang sambil tadi dengan ibu-ibu bapak-bapak tuh milu ngaredan tuh bersih. Alhamdulillah pan di urang mah. Terus kemarin cek Herdiat eta. Terus cek Herdiat teh sampah-sampah ayeuna anu kompos aya di dieu komposter nusok dijieun magot eta teh yang upan mang eta bisa yang upan yang parab bisa eta teh alus parab hayamnya parab lauk parab mamang ya bisa magot. Jadi menteri teh eta nu katajina ku ka Ciamis mah buka bersihanana mantap urang kudu nganuhunkeun ka tim ungu teh. Nya bieu ge urang jeung masyarakat kan itu aya imah nu kosong tuh. Nya anu imah nu kosong katingali eureuhna jarangkung babad cinta eureuhna keun bae imah batur ge sok cinta bisi ke nu bogana balik sugan merna daripada katempo kumuh cinta nya. Hade pada mah jeung imahna babad. Oh atuh meureun nu batur mang eta teh lembar. Kan ngesareupna sih dibersihan eureuhna geus babadan lah. Kan mang urang rek ditula pangbejaankeun ayeuna mah ka masyarakat sing sadar kana kebersihan lah. Nya siap. Tek beli eta tah nasi bungkus yang nu garawe tuh nu bersih nya Kang dititah ku Pak RT urang. Hebat aing asisten RT. Wah ajudan mah. Sing sehat mah ya. Nuhun. Aduh, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Ciamis tersalaladar karena kebersihan. Insyaallah urang sakedapan deui baris aya adipura, mudah-mudahan Kabupaten Ciamis kenging deui tina masalah adipura oge tina widang kebersihan sa Asia, mudah-mudahan Ciamis pangungguana. Atur nuhun Bapak Bupati.